Somro. Ada ujung mata ha. Somro. Mang, Somro Mang. Keruan ha. Somro. Mana ujung mata? Halo, Somro. Dia. Oh, eta Somro jang. Iya. Tah, yang Somro. Benar. Somro. Pak Mang, Somang, sekarang. Di anak pula. Baru belum ke Somro Nya tuh baru ulun nya. Itu benar orang. Itu benar jalan mata. Somro. Somro. Oh, itu bisa sini. Nya, lain anjing edan. Nanya dan kumaha Mang? Galak, kayaknya ya kan Benar. Iya. Mulai beli tanya ke dia ya. Kalau tadi ngomong dikit deh ke saya. Ngomong, naon? Liur, jang, hirup mah sina ulah kawas tiit ngeut pasir. Naon Mang maksudnya teh? Tah, eta kieu jang. Filosofi ai kolot. Maknya sok pikir aku ujang atuh ceplak air logika. Ku logika banyak aing manuk piit gitu. Leutik ngedek pasir tah kieu tah. Kan pasir teh? Gunung padat. Bener. Nu tekan kalan kan juga pasir tah. Kan ngaranna pasir. Mau berhasil ini mah kamu ada kerja kaurubnya. Maksud eta kolot ujang. Amun urang aya kahayang kudu sesuai jeung kemampuan urang. Tapi itu ulah ieu mah kawas cokelat deui ieu. Maju bulan ku asiwung. Tapi dia moal. Ngarang-ngarang baru kena awak kahuruan. Jadi jamnya. Ulah. Tidak mau ditanya Somro. Tiba Mangnya? Siap. Lu nih Mangnya. Mangga lanjut. Salam bro, Somro. Ya, Somro.